Kieu we jeung kieu unggal puting deh. Jeung maneh deui. Mana kopinya setengah. Puting lila kene. Tahu gitu ada. Ya tuh, nih dia watir kopi hiji kuduaan. Nikmat ya. Nikmat ya tuh. Ai si sobar ka mana coba? Nyaho pugu eta mah lamun ulin ge kudu disampur wae eta mah. Sampur dong. Nah baturna. Engke disampur ka ditu. Oh, ya orang pon teu mindakeun manung tuh. Mun urang mah bisa sare pasaraban. Ye, aing mah Geus, sok Mak. atuh pindahkeun lah sok. Gedeng. Katepingan ya. Ye, kurang mau bangku atuh. Oh. Teguna bangku deh. Oleh yang mana kurang ya? Warna hijau. Udah ya di dia, ini poek. Tah, si bule ya ini mah takut ditangge datang ya mah. Sudah, tarik yang, tarik. Ai maneh ka mana wae le? Ai beurang mah tara katempo, ai puting mah buset, katempo euy. Tadi urang geus nganter Ahmad sore tadi. Ka mana? Ka si Sayen ka makam. Kenapa nih? Manehna nyowe batu aralus warna-warni. Dipenta maneh hiji. Pentang rumah awewe teh embung ulaheun leutik keneh urang wajar teh. Ya teu dan geus mah menta ka si Sayen. Aing ge keur kamari teu dibere ku si Sayen kumaha sia meureunna. Tadi aman mah cigana mah rek dibere ku si Sayen. Dari batu. Heeh. Terus nanti tah mau syaratna. Syaratna naon? Kita mau cangcut gober. Piraku mau cangcut gober. Itu kan kita tinggal itu barengan ya. Hayu. Sore dah. Tuh, asa kareueung deui awana. Piraku urang unggal poe dihareup sorangan. Kadang jeung maneh si boga ka dieu. Ayeuna doang ya, sigana lagi anu rek datang. Duh, kareueung euy. Hai, siapa naon? Ya, nu nyabak tetek aing. Ih, aing tadi anu nyabak puguh. Ai marane kurang naon? Itu aslina anu meraba-raba kepadaku. Nu bener. Asli ya. Ieu mun aya ngarabal maneh jeung si ieu. Katempoan ku urang pan urang tukang maneh. Nyaho bu. Marane mah ngarobongkeun si Sayen wae. Keun sia, kamu nek naon teh. Balik maneh. Surang kumaha aya balik naon. Oh nya bodo amat bila ku nek ngendong di imah urang. Urang ngopi jadi teu ngareunah kieu. Duh, ya ieu kumaha balik ka sieun Iya tah mun aing sararian buku Duh, Bodoh teh aing mah lupa.